Mangke jalan-jalan apa ditanyaan. Nama urang duaan. Naik perahunya, kayak kuah ini telur-telur ini. Corona tuh. Jir, bercinta euy. Urang buah ini. Baik, dan usaha. Tenang. Bios. Ganeng, teh, ngerti-ngerti nya kurang dikit-dikit teh. Sugan teh ngajak cos, punten ah. Bang, kok bang, aman bang? Aman atuh di sapaman kurang mah selalu aman terkendali. Kemarin logit ya, Ngit naon? Kemarin leungit ini gampihan ku aing. Dong, awewe kali itu. Awewe mah. Mah, ini mah ada mah. Cuma awewe tuh. Mulus gitu mah. Sama si Dano, ieu teh biola naon teh? Keramik hotel. Kita mah parawan kene anjing. Kita mah ci mulus, Mang. Sudah hotel keramik, Mang. Keramik hotel. Sampun gitu mahal. Gara dicampak ke siap belum semarang. Oh, dah siang goblok meureun anjing ngimpi ebolana jeung entog anjing jadi teh. Ya jangan awewe mi. Orang teh normal. Wah, laku normal anjing teh celegeng-celegeng. Normal apa? Par, ngomong mana lampu awewe celegeng teh. Celegeng kan udah itu normal. Wah, testung. Dia. Ada sardung nggeruan, kebo aing. Lain deu kebo lo sia teh. Ieu pangateus ke Japar, celegeng teu. Sok atuh, senang hati orang mas ya. Guys, goblok. Mi, hirup mi. Ngomong we, Pak. Ngomong mana mah. Bencong we dikitu gitu. Mana mi? Gampang kecang gerak. Ya bukan teruskan bucakeun atuh. Rahasia anjing anjing teh nyawa teh nama. Pang fotokeunnya pasangannya. Oh, jelema. Ayo nanti. Pang tiasa pang fotokeun teu? Jadi kayak
Punten, bade tumaros. Bari teu maros naon, Kang? Goreng patut. Jika bawa monyet. Kang, hampurannya. Naron mana balik deui ngomong di goreng patut kai. Lain, Jay. Ternyata kita bertiga teh goreng patut. Tapi anjing lebih goreng patut ke mana? Jika bawa monyet.